Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari eta ji pasal syurutu jam'i taqdimi ari syarat-syarat jama' taqdim arba'atun eta aya opat. Al bada'atu tegasna ngawitan bil ula ku salat anu pertama. Wa niyatul jam'i sareng niat jama' piha dina salat anu pertama. Wal mualatu sareng terus menerus bainahuma antawis salat keduana. Wadawamul udhri sareng langgengna pa'udzuran. Ayeuna nganetelakeun tentang syarat-syarat jama' takdim. Ari jama' takdim teh mangrupikeun rukhsahnya, kemurahan di Allah supaya di mana-mana salat aya gangguan misalna teu damang atanapi perjalanan tebih gitu. Ta ieu jalan keluarna adalah salat jama'. Salat jama' aya dua, aya jama' takdim, aya jama' takhir. Ayeuna syarat-syarat jama' takdim aya opat. Syurutu jam'i takdimi arba'atun. Syarat-syarat jama' takdim aya opat. Anu kahiji al bida'atu atanapi al bada'atu bil ula. Ngawitan ku salat anu kahiji. Misalna salat lohor sareng asar dikerjakeun na waktu lohor nya jama' takdim. Jadi dipayunkeun gitu. Asar ditarik ka lohor. Upami maghrib sareng isya dilakukeunana pami jama' takdim dina salat maghribnya. Jadi dikawitan ku salat anu kahiji. Misalna salat lohor sareng asar. Salat lohor sareng asar. Salat naon heula cik? Nah, salat lohor heula nya. Salat lohor heula anu ngabogaan waktu. Niatna dina salat lohor usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an ma'al asri fardhon lillahi ta'ala. Upami urang salatna henteu berjamaah. Upami berjamaah mah imam biasa imamannya, kami makmumah makmuman. Tuh. Dikawitan ku salat anu kahiji. Nu kaduana wa niyatul jami piha. Nganiatan salat jama' teh dinu kahiji. Sapertos nu eta geuningan. Misalna urang ayeuna salat maghrib sareng isya. Usolli fardhol maghribi salasa raka'atin majmu'an ma'al isya'i ma'muman lillahi ta'ala. Eta teh sakumaha biasa niat mah kedah dina hatenya, dina takbiratul ihram. Begitu urang lisan ngucapkeun Allahu Akbar tadina hate niat teu nya.
Anu katiluna wal mualatu bainahuma, kudu tuluy-tuluy antara salat anu kahiji jeung nu kadua, antara salat lohor sareng asar atanapi maghrib sareng isya. Begitu beres salat lohor langsung salat asar. Begitu beres salat maghrib langsung salat deui isya. Ulah kaselang kunaon ngomong ngobrol heula mah kitu. Ngobrol heula mah. Wal mualatu itu dina kan. Wal mualatu bainahuma. Kumaha wiridan henteu gitu ku wiridan oge. Ku wiridan oge teu kenging. Kedah langsungnya antara dua salat teh berurutan langsung. Anu kaopat dawamul uzri, hartosna laminya, jadi langgeng panguzuran. Naon dia sababna urang salat jama, takdim salat jama. Nah ayeuna misalna sakit, sakit pastinya kana laminanya sakit nih. Atanapi perjalanan tebih itu. Salaras nama dina beralasan salat jama, misalnya orang dina perjalanan tebih ku jarakna minimal ya 80 kilo itu. 80 kiloan. Misalnya ke Jakarta gitu, ke Jogja dah itu tebih kan eta mah kenging. Kulantaran kenging numata kumaha cenah lamun moal di jama nya teu naon gitu. Aya moal di jama mah ngan ieu makan tadi oge rukhsah kemurahan ti Allah. Kemurahan ti Allah. Jadi ternyata Allah mah nyaheunnya ka hambana teh itu. Di mana-mana terjadi sesuatu maka tiasa dilakukan cara jama. Kapan ari dina salat mah nya beda jeung puasa gitu. Ari dina masalah salat makan anu tiasa dikantunkeun teh kanggo anu haid atanapi nifas. Salian teh eta mah teu aya panguduran saresna mah. Tetep kudu dilakukeun. Nu matak dina salat teh kan aya salat tiasa bari calik, tiasa bari bertelentang, tiasa bari nyangigir gitu. Kumaha wae kaayaan urang mampuna itu. Malahan mah dugikakeun aya salat sidatul haud. Salat dina kaayaan genting, salat keur perang, baru lumpatan salat teh. Ta ciri salat teh sangat penting. Nu matak dina ieu salat aya salat jama'. Wallahu a'lam bishawab.